Lah hapunten neme kapotong heula kaleresan hapena aya telepon. Nah, ieu alun-alun Garut saatosna direnovasi. Panginten ge abi bade detailna lebat ka alun-alunna supados langkung jelas pangin ku abi dipasihan gambaranna sapertos kieu heula. Aya nama orang lajeng deui ku kurilingan. Kemun. Seueur euy salerasna mah pami bade ngajelaskeun tentang seputaran Garut mah mun abi sok kadang bingung, kedah nyarios naon gitu. Dina sisi tempat wisata aya sababaraha, aya gunungna, aya lautna, aya situ, aya curug, aya taman-taman, perhutanan-hutanan gitulah gitu. Seueur Garut mah. Dina sisi transportasina oge kaleresan pabalatak gitu. Kayak ku abi panginten di langkung detail deui. Nah, supados teu ka kantun tong hilap kangge ditonton teras channelna, tong hilap oge di-subscribe, diaktifkeun loncengna supados pami abi ngupload teh kengeng gitu notifikasina langsung gitu. Janten penonton pertama lah. Walaupun walaupun cenah. Sok sanaos dina cariosanana kirang enakeun masih kena uga euge gitu tuh. Tangian wayah kieu tos aya razia. Garut, Garut. Bundaran Guntur. Antawis Ramayana sareng IBC. Tinggal ditarewakan, ditarewakan. Ya si Mang Beca teu dihel Mang hayang ditewak Mang. Et 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 et. Nah, malu terdi. Lebat ka jalan lah jalan perintis di arah bundaran Guntur ka bundaran Kerkop. Seueur badut dua cing bakal gelut mah. Sugana bakal gelut. Gelut atuh. Lah hapunten heureuy na memang. Jembatan Cimanuk di pangkernya ieu Mall Anarto. Anarto. Nah, kalalasan ieu teh handapna Kerkop sarana olahraga orang Garut pamilari. Ya, pomo dinten Minggon mah pinuh kuno dagang sanes kuno olahraganya. Dugi ka jalanan ge macet dinten Minggon mah. Aduh. Kerkop. Ayeuna tos seueur sarana olahraga di Garut teh ngalih tapi tempatnya di daerah Ciateul. Da di dieu mah tos teu aya lahan kangge ngadamelan fasilitas-fasilitas olahraga. Kalarasan di daerah Ciateul mah masih kene seueur tempat nu kosong nu luas gitu. Ya Kerkop kalarasan neme di renovasi tapi neme pagerna hungkul sih. Pager payuna. Da lebetanana mah masih kene sararae. Nah, seueur nu icalan di sisi jalan Kerkop. Margi di dia kan caket sekolah gitu. Pami balubaran teh marurang kali sekolah jararajan di dia ya.
sabangsaning jajanan aya mangga nu bade mirarian cemilan 10 ya aya di dieu ya. Kerkop kerkop. Pami teh enjing-enjing dugi ka sonten di sisi jalan. Di sonten dugi ka wengi aya di Lebet. Di Lebet Kerkop. Jajanan-jajanan sapertosnya kape lah gitu. Di Lebet Rausen gitu. Kayak abi Lebet kalebetna kangge langkung detailna lah. Da ieu mah edisi jalan-jalan heula nya. Nah, gitu marurang kali di Garut mah aduh. Kirang-kirang memang ngararang motorna teh. Enak kanggo nyalira, teh enak kangge batur jang euy. Nah, kangge edisi jalan-jalan mah panginten sekap genera sakitunya hapunten pami seueur cariosan anu balelol nu teraoseun gitu. Margi masih keneh diajar. Sakali deui tong hilap kangge di-subscribe, di-like pami resep kana videona oge di-share supados nambihan deui abi anu nonton. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.